neraskeun hanca kamari nyaeta bagian waqad sonapa as-saidu al-imamu al-ajalu asy-syahidu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad sonapa jeung nyata geus ngarang saha as-saidu sayyid al-imamu anu jadi imam, al-ajalu anu agung, asy-syahidu anu nyaksian, Nasiruddin tegas nama Nasiruddin anu nulungan kana agama, Abul Qasimi tegasna Abul Qasim. Berarti Nasiruddin teh alam laqab, Abul Qasim teh alam kunyah, sabab dimitian ku kata abun. Fi kitaban ngarang kana kitab fil akhlaki dina ngajelaskeun pirang-pirang akhlak. Wa ni'ma jeung duh pohara alusna naon ma perkara sonapa anu geus ngarang itu Sayyid atanapi Nasiruddin. Payajibu mangka wajib ala kulli muslimin kasakabe jalma muslim naon hifdzuha ngariksana itu akhlak. Wa amma hifdzu majeng anapun ari ngariksana perkara yaqau anu tumiba itu emateh fi ba'dil ahayina dina sabagian pirang-pirang waktu papardu ta eta hukumna pardu ala sabilil kifayati netepan kana jalan pardu kifayah. Ida qoma di mana-mana geus ngadegkeun bihi kana itu pardun sa al ba'du sabagian pi baldatin di hiji lembur sakoto tah ragrag itu pardun anil baqina ti jalma anu sasesana. Maksudna mah kieu, lamun anu hukumna fardu kifayah mah cukup aya anu ngawakilan sapertikeun salat janazah eta hukumna fardu kifayah. Jadi teu kedah kabeh ngiringan salat jenazah anu ngawakilan ge cekap man saena meureun sadayana ngiring da urang ge bakal maot butuh kanu nyolatan gitu. Fa ilam yakun maka lamun teu kabuktian fil baldati di hiji lembur saha manjalma yakumu anu ngadegkeun ieu man bi kana itu pardun istaroku tah reurejeungan ieu ahli baldah jami'an tegasna sakabehna fil maksumi dina dosa. Eueuh we saurang nu ngalaksanakeun dosa salembur ayeuna maot eueuh salat jenazah hiji acan dosa tas lembur-lembur kitu nu fardu kifayah mah. Tapi ngaji akhlak mah hukumna fardu ain wajib ka sakabeh jelema. Payajibu mangka wajib alal imami ka imam naon ayya muro yen marentahkeun itu imam pe hum ka itu ahli baldah bidzalika kana itu fardu wa yujbiru jeung maksa itu imam ahlal baldati ka ahli lembur ala dalika kana itu fardu bila perlu dipaksa lamun eueuh hiji acan. Pakila mangka dicaritakeun bi anna ilmama kana saestuna ilmuna perkara yaqau anu tumiba itu ma ala nafsi kana dirina jalma fi jami'il ahwali dina sakabehna pirang-pirang tingkah bimanzilatit ta'ami eta samartabat jeung kadaharan la buddha anu misti likulli wahidin pikeun saban-saban sahiji min dalika tina itu ta'am wa ilmu ma jeung ari ilmu perkara yaqau anu tumiba itu ma fi ba'dil ahayina dina sawarena pirang-pirang mangsa atanapi waktu bimanzilatid dawai eta samartabat jeung obat yahtaju mikabutu jalma ilahi kana ieu dawa fi ba'dil auqati dina saware pirang-pirang waktu. Wa ilmun nujumi jeung ari ilmu nujum perbintangan bimanzilatil marodi eta samartabat jeung gering. Fata'alumuhu mangka ari ngaji na itu ilmu nujum haramun eta haram li annau karna saestuna itu ilmu nujum ya durru eta madarat ilmu nujum walayan fa'u jeung teu aya manfaatna itu ilmu nujum wal harbu jeung ari kabur min qada illahi ta'ala tina papastena Allah Ta'ala
wa qadarihi jeung tina qadarna Allah eta ghairu mumkinin anu teu mungkin. Bayam bagi mangka penting likuli muslimin pikeun sakabeh jalma muslim naon ayyas tagila yen katungkul itu kullu muslim fi jami'i auqati dina sakabeh pirang-pirang waktuna itu kullu muslim bi zikrillahi ta'ala ku eling ka Allah ta'ala wa du'ai jeung ku ngadua wa tadarrui jeung ku DP teh handap asor rendah diri wa qiraatil qur'ani jeung ku maca Al-Qur'an wa shadaqati jeung ku pirang-pirang sedekah ada piati anu nolak lil balai kana balai wa yasalu jeung menta itu kullu muslim Allah ka Gusti Allah taala barina mahlur Allah al aqwa kana pangampura wal afiata jeung kana kawarasan di dunya wal akhirati jeung di akhirat liyasuna supaya ngariksa hu ka itu kullu muslim sa Allahu Gusti Allah taala barina ma'aluhur Allah anil balai tina balai wal apati jeung tina pirang-pirang pancabaya atanapi pancabahaya pa innaman mangka saestuna jalma ruziko anu dirizkian ieu man addu'a kana ngadua lam yuhram tak mual dihalangan ieu man teh al ijabata kana ijabah pa ingkana mangka lamun kabuktian naon al balau balai eta muqaddaron anu dipastikeun yusibu tabakal kena itu balai hu ka itu kullu muslim la mahalata bari teu mangmang deui walakin yuyasiru jeung tatapina ngagampangkeun hu ka kullu muslim sa Allah Gusti Allah taala barina mahlur Allah alaihi kana itu bala wa yarjuku jeung ngarizkian Allahu ka kullu muslim as-sabra kana sabar bi barkati duai ku berkahna ngadua Allahumma ya Allah illa idza ta'allama kajaba di mana-mana ngaji itu kullu muslim minan nujumi tina ilmu nujum ilmu perbintangan qadroma kana ukuran perkara ya'rifu anu nganyahokeun itu kullu muslim bihi ku mate al kiblata kana arah kiblat wa auqatis sholati jeung kana pirang-pirang waktu salat paya juju mangka menang naon dalika itu ilmu nujum. Jadi menang hukumna belajar ilmu nujum lamun ukur nganyaokeun arah kiblat jeung waktuna salat. Tapi ukur nganyaokeun oh imah anjeun teh di malingan. Malingan teh tetangga anjeun ieu teh nu leutik-leutik bodas. Atuh jadi suudon batur teh goreng sangka eta nu teu meunang mata ilmu nujum teh. Matak batur nieun goreng sangka matak batur nieun suudon matak nieun perpecahan di kalangan umat eta mah teu meunang. Itu haram hukumna. Wa amma ta'allamu ilmi tibi jeung anapun ari belajar ilmu tib ilmu kedokteran paya juju tak menang itu ilmi tib li annau karna saestuna itu ilmi tib sababun eta sabab minal asbabi tina pirang-pirang sabab paya juju mangka menang naon ta'allumuhu ngaji atau di mah belajarna itu ilmu tib kasairil asbabi sapertikeun sasesana pirang-pirang ilmu sabab maksudna mah sebab akibat gitu tah faqad tadawa tah nyata geus gawe naon atunya berobat teh lalandong gitu saha annabiyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad uqiya jeung nyata geus dihikayatkeun anis Syafi'i katampi ti Imam Syafi'i rahimahullahu taala rahima muga ngarahmathu ka Imam Syafi'i sa Allah Gusti Allah taala barina mahlur Allah naon annahu saestuna itu Imam Syafi'i
Qala nyaurkeun Imam Syafi'i al ilmu ari ilmu eta ilmani aya dua ilmu ilmul fikhi tegasna kaiji ilmu fikih lil adyani pikeun pirang-pirang agama wa ilmu tibi jeung kadua ilmu tib ilmu kedokteran lil abdai pikeun mereskeun pirang-pirang badan lil abdani mereskeun pirang-pirang badan wama jeung ari perkara waroa anu satu kangen waroa zalika gitu anu satu kangenana itu ilmani atanapi anu salain ilmani bulgotu majlisin eta bekel kahirupan wa amma tafsirul ilmi jeung anapun ari penjelasan ilmu bahwa ta eta ari ilmu eta sifatun sifat ya tajalla anu pertela biha kalawan itu sifat liman pikeun jalma qomat anu ngadeg naon hiya itu sifat bihi ka ieu man naon al madzkuru anu dicaritakeun fa'il tina lapad dia tajalla wal fiqhu jeung ari ngaran fikih eta ma'rifatun nganyah eta ma'rifatud daqaiqil ilmi nganyahokeun pirang-pirang jerona ilmu qala parantos nyaurkeun sa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahmatullahi ari rahmat Allah taala barina ma'lur Allah alaihi eta tetep ka Imam Abu Hanifah al fiqhu ari ngaran fikih hartosna ngarti eta ma'rufun eta ma'rifatun nafsi nyaona jiwa atanapi diri makana perkara laha anu tetep manfaat pikeun nafsi wa ma jeung nyaho kana perkara alaiha anu tetep madarat kana nafsi saritilah wa qala sareng nyaurkeun itu Imam Abu Hanifah mal ilmu henteu ari ilmu illa lil amali kajaba eta pikeun diamalkeun naon bihi ieu ilmu wal amalu jeung ari ngamalkeun nana bihi kana ilmu eta tarkul ajili ninggalkeun kadunyaan lil ajili pikeun ka akhiratan payan bagi mangka penting lil insani pikeun jalma naon alla yaghfala yen ulah poho itu insan an nafsihi tina dirina insan wama jeung ulah poho kana perkara yan pa'u anu manfaat ieu ma ha kana ka insan tong ka insan ha kana nafsi kadinya wama jeung ulah poho kana perkara ya duru anu madarat ieu ma ha kana nafsi fi ulaha di dunia na itu nafsi wa ukhroha jeung di akhiratna itu nafsi payastajlibu mangka narik insan makana perkara yan pa'u anu manfaat maha kana nafsi wa yajtanibu jeung ngajauhan insan makana perkara ya duru anu madarat ieu maha kana nafsi kaila yakuna supaya yen teu kabuktian naon akluhu akalna insan wa ilmu jeung ilmuna insan eta hujjatan jadi hujjah anu ngadebat alaihi kana dirina insan paya jedadu tuluy tambah-tambah naonana ukubatan siksaanana naudu nyalindung kami billahi ka Gusti Allah min suhtihi tina bebendukna Allah wa iqabi jeung tina siksana Allah wa qad waroda jeung nyata geus datang pi manaqibil ilmi dina mertelakeun kaagungan ilmu wa pado ilhi jeung pirang-pirang kautamaan ilmu naon ayatun pirang-pirang ayat
wa akhbarun jeung pirang-pirang hadis sahihatun anu sahih masyhuratun anu masyhur lam nastagil anu moal katungkul kami bizikriha kana nyaritakeunana itu ayat jeung akhbar kailayatula supaya yen teu panjang naon alkitabu ieu kitab paslun pin niyati fi halit ta'allumi wallahu a'lam bissawab subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.